Darengekeun ku sia koploknya aing mah araraneh pisan nya hirup di dunia ieu nya pokona mah seluruh manusia-manusia nu aya di Indonesia aing mah bingungnya eta bingung teh anu ngaharujat gubernur Jawa Barat gitu. Nah ari sia teh boga pamimpin eta teh anu ngaharujat teh lain urang Jawa Barat goblok sawareh namanya tah anu lain urang Jawa Barat kunaon ari sia ngahujatan pamimpin batur koplok teu bisa ngahujat pamimpin sia sieun sia teh koplok aneh sia mah bejakeun ke pamimpin sia tuh cik balik gitu cing balik naon ada aing teu ngarti pamimpin sia mah kumaha-kumahana ada sia mah da aing mah tara ngahujatan batur goblok pamimpin sia keur sia pamimpin aing keur aing mah sakitu kan hade ulang ngarujat ka pamimpin anu aya di Jawa Barat goblok sakitu teh aing mah pokona mah sia teh ngararopi areling nya ame areling ngopi unggal isuk tah kitu cek aing ge lamun geus ngopi mah ieu aing ge karasa tenang we pikiran teh koplok sakitu teh aing mah goblok.